Aduh, iya, aya wae nya barudak Oples TV pika serieunana. Lucu, lucu. Assalamualaikum. Ujang. Dibalik Oh, set ini atuh. apa? Salah. Di mana? Salah aing, Pak. Ampunannya. Di mana? Terus itu, Pak. Terus les renang, Pak. Duh, gaya teuing res renang di mana? Mejanten bangkong kita sageungna. Siapa aya wae res renang jadi bangkong gitu. Pak. Abdi gaduh pertarosan ya ti guru ngaji abdi nya. Kumaha cik? Jadi saurna teh sawana mama naon anu haram cenah kitu, Pak. Mama naon anu haram? Muhun. Babi atuh, daging babi eta teh. Pak, apa menu paling haram? Naon, Pak? Nya babi ngandung babi. Anu pangharam pangharam. Nah, teu bisa naon, Pak? Babi ngandung babi tapi mau bapaan. Anjir. Kasar. Kumaha caritana anjeun bisa jadi gelo kieu? Iya dok, memetina tanya, memetina mah tina dudulan keluarga dok. Oke. Hubungan kulawargi kumaha? Cik coba jentrekeun. Jadi kieu doknya, kurang depan tahun 2015 teh kawin jeung anak. Anjir anak eta teh boga budak, parawan. Ratu urang teh boga bapak budak. Tahun kemari bapak urang teh kawin. Jeung anak teh urang dok gitu. Dok, eta teh artina teh anak teh urang jadi minum teh urang tuh. Yang bapak urang jadi minum urang. Geus 2 tahun pemajikan urang ngalahirkeun budak awewe dok. Otomatis itu budak jadi inung dari urang doknya. Eta budak nyebut kau bapak urang teh. Berarti urang oke bisa nyebut bibi kayak kau budak gitu dok. Terusnya bapak urang teh budak jeung anak dari urang teh. Urang boga budak ya. Sedangkan eta budak teh ka bapak urang nyebut bapak urang urang bibi ka eta teh budak. Tapi budak eta teh kudu ngomong ka urang teh nyebut aki. Jadi bingung dok ka urang teh gitu. Jadi dina waktu sarua pamajikan urang nyaeta indung teh urang sakaligus ini ti budak urang selaku salaki ti pamajikan urang nyaeta aki teh budak urang. Itu Aki teh budak bapak urang. Aki teh budak bapak maneh. Gitu dong. Otak jeung sira mun asa lima beranu. Mikiran hubungan keluarga anu ayeuna urang teh jadi gelo gitu. Aduh. Aku bisa-bisa urang oge ngilu gelo kieu carana mah. Tuh tempo penonton oge karung gitu ngiluan mikiran. Kade penonton si sarua gelo. Leres penonton ngiring gelo. Masuk. Misi dok. Silakan masuk. Ditutup dulu Pak. Iya Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya dok. Simpuling teh. Ungal ayang awewe. Awewe nate kalabur. Terus? Intik nama ulaan teh ayang ngambak banget awas leho Leho? leho leminho Apa? Lain di nurutan
Iya, gampang. Itu bisa diatur. Paling saya akan operasi plastik wajah Anda. Emang kayak Abi biasa dioperasi? Bisa dong. Bukan teh alat kelamin yang bisa dioperasi teh. Enggak. So, sekarang Bapak lihat dulu ini foto-fotonya ya. Fotonya untuk Mau gimana gitu? contoh. Wajahnya mau gimana? Iya mah pokoknya teuing. Ya sok bisa dilihat. Mau yang mana nanti wajahnya persis kayak gitu. Berewokan nih namun iya mungkin kurang yang main bola nih nah iya dok iya cocok. Oke, jadi Bapak mau ini ya? Iya. Tapi rambutnya gak bakalan kayak gini Pak. Kalau mau panjang gini mungkin saya harus beli dulu satu itu buat rambutnya. Pokoknya mah kumaha nah ayam kawas itu Gak apa-apa, gak mahal bayarannya. berduit mah kalem dong. Ya udah Bapak tunggu dulu, saya nyiapin dulu alat-alatnya ya Pak. Iya dong. Ini plastik ya, buat operasi plastiknya. Ini palu. Ikut tahu dong. Kan ini alat-alat buat operasi Pak. Nanti Pak masih banyak ya. Enggak. Ada. Bentar ya Pak. Ayo. Yuk, besok Bapak nanti bisa ke ruangan sana ya. Ada tempat duduknya, ruang operasi. Bapak siap-siap dulu. Tapi saya tidak ada biusnya Pak. Gak apa-apa. Ayo dokter bedah atau kuli bangunan. Ya, saya dokter merangkap sebagai kuli bangunan juga. Hah? Bang, kenalan mana? Biasa we ngusup tugan we menang Putri Duyung atuh. Nya ngusup di balong kieu menang Putri Duyung. Soalnya ke Putri Duyung oge rana-rana atuh menangna. Ngusup rana mah tuh di ditu lain di dieu atuh. Oh gitu di mana tuh? Cek ari ieu balong saha ieu mah. Balong nu boga. Kurang bae ngiluan di maturan. Sok we atuh aya rek baturan mah itu. Malah urang balad ngobrol itu tuh. Pulang-pulang Impun wukul atuh eta mah nya. Nyangut geuning. Impun wungkul. Cik kuing nek nanya yo. Nanya naon atuh? Yo boga taturucingan yo jawab. Sok nah tamak tebal malah. Sok. Naon bedana susu jeung kopi? Eta mah babari atuh susu mah bodasnya. Kopi mah hideung. Salah atuh. Terus naon atuh nu benerna? Yo. Ari kopi mah hideungna kabeh. Oh. Ai susu mah hideungna tungtungna wungkul. Wilujeng siang, sobat Oples. Sim kuring ayeuna bade ngejelaskeun sebuah kosakata di Sunda. Kosakata di Sunda mah begitu kaya gitu pembendaharaan kata natanya. Misalkan lamun di bahasa Indonesia mah kata jatuh, lamun di bahasa Sunda mah kata jatuh teh jadi berbeda-beda makna. Tapi lamun di bahasa Indonesia mah jatuh mah ya tetap aja jatuh. Teu aya lah bahasa-bahasa di mana-mana anu pembendaharaanana seueur atau sekaya bahasa Sunda. Nah, gitu. Jadi urang teh kudu regreg. Kudu intina mah kudu bangga gitu jadi orang Sunda teh nya. Penasaran? Ya, tonton we langsung
kayaknya lah pemirsa tilap deui nya. Satu aja nonton video alangkah baiknya atau alangkah eloknya di subscribe heula atuh channel Oples TV na. Sebab subscribe itu kata si AA yang asyap yang itu mah katanya gratis. Dan subscribe mah gratis pemirsa. Nah, khususnya orang Sunda nya, khususnya orang Sunda, orang Sumedang dukung Oples TV supados langkung majeng deui kitu tah. Sareng sim kuring sareng-rengan teh langkung semangat kitu tah nya. Semangat ngadamel konten-konten tentang Sunda yaitu bobodoran Sunda. Panghilangnya di subscribe, di komen, terus di share oge ke media sosial pahlawan sadayana. Langsung aja penasaran? Cekidot. Jatuh ke belakang, ngajengkang, jatuh dari atas, nyamurag atuh aa, jatuh ke depan, tikusruk, jatuh terlempar, ngajungkel, jatuh karena tersandung. tikosewan, Lamun jatuh ke dalam lubang lain naon. ya tiga brus atuh, Lamun jatuh terpleset naon cik neng. tiserele, Kek. Lamun jatuh cinta kira-kira naon neng. jatuh cinta, geger atuh aa eta mah, Lamun jatuh dari lantai 15 nyamodar atuh aa ari labung di lantai 15 mah, heuh. Modar mananya neng. Tah, janten eta di Sunda mah nya. Misalkan jatuh terpleset tisereule. Tapi kan dalam bahasa Indonesia mah jatuhnya jatuh gitu. Sok ayeuna seratkeun lamun pemirsa nya penonton sadayana anu gaduh misalkan nya kawasan tadi dicerat di komentar. Oke ya. Sok saseueur-seueurna di komentar ya. Nah, hatur nuhun. Salam Sunda, Sampurasun.